Sanggan pastikan setiap masyarakat adu kantos lebet syarat pemilih, lebet, dina daftar pemilih tetap, kapasilitasi, serta nganggu hak pilihna secara leres. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandung ngeresmikan posko gerakan melindungi hak pilih atadapi GMHP. Diresmikan posko GMHP mangrupi bentuk upaya optimalkeun pelayanan pikeun masyarakat dina mayunan pemilu legislatif kalawan pemilu presiden. KPU Republik Indonesia inisiasi program pikeun kantor KPU se-Indonesia gadegeun posko GMHP. Salian kanggo ngagampilkeun akses masyarakat ngadugikeun saran, kritik atadapi keluhan, posko kasebat oge difungsikeun pikeun proses pendataan pemilih tiasa langkung optimal. Ditambi, pelayanan ngalakukan posko GMHP oge ngadeg di tiap kacamatan ku PKK serta di kalurahan ku PPS anu dipiharap lengkapna fasilitas GMHP kasebat, jumlah pemilih tetap tiasa sesuai sareng target tur pendataan anu faktual. Kita targetnya semua masyarakat yang punya hak pilih yang berusia 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah semuanya masuk DPT, itu targetnya. Tidak ada lagi yang tercecer di luar. KPU Kota Bandung rumaos pencocokan serta penelitian atadapi coklit kantos dilakonan namun kirang optimal. Namun dina coklit anu dilakonan teu sadaya masyarakat nyondong di rorompokna. Kukituna gadegna posko GMHP tiasa dimanfaatkeun masyarakat anu teu acan ka coklit serta tiasa dongkap langsung atanapi ngaakses web KPU atanapi media sosial KPU setiap dinten kerja tikawit tabu 8 enjing-enjing dugi ka tabu 4 sonten. Tikawit ping hiji Oktober 2018 dugi ka kaping 28 Oktober 2018. Supados hak suara salaku pemilih tiasa kasalurkeun secara leres. Di Kota Bandung, Alvin Iskandar ngawartakeun.